Astagfirullahaladzim, yuk kotakan tepikeun ka saat kieu. Ari anu si Ibi nepikeun kaloba caian. Hegi teh keur meujeuhna cayan kotakan teh. Beuh ame, aing mah da hoream neang ka girangna jeung panas jeung naon. Ku aing rojok berarti dieu yeuh. Kotakan aing tuh garing kieu. Eta geuning ngabangsa cai teh nya. Nyawa aing teh ngabangsa cai, da cai mah milik Gusti Allah. Eta make dirorojok nu aing caian, nu sia teh caian mah naha eta make kitu. Tanya tengah rorojok. Teh angka girangna atuh mentok gitu aing. Pan ge menang neang uing Ibi. Iraha ya teh. Tadi. Sukses ngeunahna teh kanu batu teh ulah mentang-mentang jelema beunghar. Ku aing belaan make itek tingali. Teh angka girangna mentung aing. Sok buru ini kitu. Cik gua Ibi ini kalah. Sidik batur keur neang cai. Ieu teh menang nununguan aing geus sapepeting cai teh keur hese. Dek dirojok tidinya. Sok nginyam ka aing teh cocokna. Cicing lah jiji ka ditu geura init lah. Rojokeun ku aing kana matana geura. Jeung tengah poe jeung naon jeung gede amak. Goblok teh aing kapergo. Era aing aduh jeung reuas deh. Asa disentak badak aing bener euy. Gede tanangana mah geuning hoak namanya kitu-kitu oge.